Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, Kang Windu udah mah. Kang Nori, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sembelihna sehat. Alhamdulillah abis saya. Ganteng kieu mah nya teh saya. Kumaha di Bandung tadi? Matakan pina ka Sumedang ge. Luju tiris gitu. Luju tiris, panas pisan di. Oh, ini panas. Saparihan Bandung. Jadi puncak, namanya jadi gitu. puncak. Ih, Kang, ieu teh nya pamirsa bisi sawan. Leres. Ieu teh aya naon cenah ujuk-ujuk nonton. Dua pria ganteng di Park TV Sumedang. Tapi aya naon ieu teh, Kang? Janten ieu Kang Nori di Park TV Sumedang teh enak aya program enggal. Program baru Program lagi. enggal Mantap. anu namina teh Saung Sawala. Saung Sawala. Saung Sawala. Tinu namina ge nya eta program eta kengeng naon ya namina teh kengeng mikir eta mah. Terus ka batur cuma comot wae. Mohon. Saung Sawala Saung artina Sawala. naon cenah, Kang? Janten Saung Sawala teh Kang Nori sakumaha hartosna sawala Pak. Sawala mun. Jadi nyata pengen orang ngobrol-ngobrol kos kieu gitu. Mun Oh, tapi mung sanes saukur ngobrol Pak Saung Inten. ngobrol. Di lebetna pasti ada informasi-informasi Oke, gitu. sapertos bisa kita ngobrolkan tentang budaya, politik, tokoh, Pak Inten, tempat, betul. dan Ya lain pokoknya sebagainya. semuanya yang informatif Laras. akan kita kasih Laras. dengan sajian dua laki-laki yang super ganteng. Alhamdulillah. Coba itu syuting di mana nih? Itu di Saung, Pak Inten, Saung Sawala gitu. Saurna ieu mah. Kumaha. Episode munggaran terus dongkap. Aduh, asli. Bade disapa wae gitu. Orang sapa tuh. Coba ya. Halo penonton. Itu punya panawe kurang semangat. Tapi saya naras halo tapi dijawabnya hai. Jika aya kitu permainan saya jawab halo kamu hai. Oh, benar. Sekali lagi. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Oh iya bisa. Sabar penonton ya Kang. Kita aya 2,2. Isi komando. Lain studio, lain stadion. Oh, stadion. Efek Persib ini. Persib. Persib tapi ada bareng-bareng. Nah, kita kan bersaudara ya. Bersaudara, tidak rivalitas hanya di lapangan. Betul. Iya pada iya Persib baik kita. Orang ke topik Pak Inten, Kang Lori. Di episode munggaran ini kita mau bahas apa, Kang? Orang ngebahas Gunung Padang. Gunung Padang. Arapal Gunung Padang tuh? Hah? Gunung di Padang. Lain sih di Balai Iya gerak terus jangan emosi. Karena Padang ya. Bentar. Sanes gunung di Padang. Tapi can mikir eta mau bodona Gunung Padang teh penten hiji gunung aya di wilayah Jawa Barat. Rehna teh tepatna penten di Cianjur Kang Lori. Oke. Di Cianjur. Itu kan kamarigeun nuju kontroversi Kang. Lain kontroversi maksudnya teh nuju di ramekeun ku Kang KDMD. Beres kemari aya kaditunya penten lokasi. Kumaha Kang informasina naon nu tiasa di? Penten informasina si Gunung Padang ieu teh Kang Lori mangrupikeun situs paling ageng penten. Anu aya di Asia Tenggara, sanes Indonesia tapi Asia Tenggara. Oh, selain Bandung deui Jawa Barat. sanes Indonesia. Asia Tenggara penten. Eta penten ya janten urang teh kedah bangga. Benar-benar. Di Banda situs Gunung Padang. Benar. Dan informasi yang ada itanya ya teh si Gunung Padang teh aya di ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Laut itu terus jangkung. Jadi mun abi berdiri dirinya teh titeuleum. Omoy deui 885. Jadi itu benar tadi situs terbesar di Asia Tenggara. 885 itu samun bangunan sabaraha lantai kan? Aduh, sesangetan banget. Tapi abdi kenging wartos, saurna Kang Lori kantos ka Gunung Padang. Kantos sebenarnya nama eta waktu saya masih muda. Aduh. Mudana sapertos kieu kamu kapungkur ya. Jadi mudana kolotna. Sok gempeur ieu. Keprogram eta gempeur. Biasa awal-awal. Iya. Kalau saya dulu pengalaman ke sana teh memang itu seperti piramida pisan Kang. Jadi tapi berundak kayak susunan-susunan batu gitu, dan kalau dulu memang belum tertata terlalu rapi ya. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat di internet banyak mungkin udah ada perubahan gitu. Nah yang bikin anehnya lagi teh batu segitu. Jadi amun punten ya amun nyebatkeun disamikeun sareng naon mah ciga es balok Kang. Es balok nu kata-kata gitu kan. Eta disusun. Kan pertarusan teh saha nu bade nyusun eta da bareura.
Gitu. Ulah waka diwaler saha kan. Enak orang ka lagu heula painten. Oh gitu. Pargi di saung sawal oge aya lagu pop Sunda painten. Oh gitu. Oh diselihan. Atuh abit ya request ya. Oh biasa painten gitu kayak orang request paintennya di gambar. Coba tuh pamit gitu mah kita sebelum lanjut lagi informasi tentang Gunung Padang, kita lihat dulu video klip yang satu nih. Tetap di Saung Sawala. Nah, Kang Nori, pengen tadi kaselang lagu-lagu pengen. Nah, eta mah abi dugi ka ngageu. Untung kamera teu on. Nah, anu jantan pertarosan pengen Kang Nori.
Gunung Padang ieu teh saha sih anu ngadamelan teh? Leres, eta bingung soalna eta sakitu tertata rapina, sedangkan kami manusia biasa mah da tekatalar Kang eta. Oh ya berat Gitu. Saha eta Kang? Manawi Kang Dartono gitu. Tacan kapenaknya. Tacan kapendak painten. Tapi eta mulai kapendak ieuna painten aya bangunan piramida eta teh. Pamita lapat mah pada tahun 1814 ya. Ku orang Walanda eta oge, ku orang Walanda mohon. Nah, eta orang Walanda mah ngacaprak gitu. Nu jarang mah ya. Siga host kitchen. Tipis sebelah itu. Pas jarang mah ya. Sudah tidak itu. Sudah tidak. Jadi 1914 mulai ditemukan dan mulai diteliti oleh Belanda. Beres. Itu. Terus kan itu tadi aya nu ieu nya eta teh naon pas abi naros teh Gunung Padang teh naon gunung aya di Padang sanes. Jadi Gunung Padang teh gaduh arti tinu kata Padangna eta. Pami di Sunda mah saurna mah Padang teh berarti luas dan terang. Luas dan terang. Bener, tapi sami sareng di Jawa oge Padang teh terang gitu. Gitu. Jadi mengartikan bahwa tempat tersebut adalah tempat terbuka di puncak bukit. Jadi emang naonnya arti nama gede terbuka jadi lapang dan luas. Gitu. Nah janten painten informasi salajengna Kang Lori ku masyarakat sekitar bahwa anu ti luar oge seueur kan nu lengkap tadinya. Ya si tempat Gunung Padang ieu teh dianggap sakral gitu. Oh nya. Sakral painten entah. Jadi daya spiritual teh ageng gitu, ageng janten seueur nu kadinya gitu. Dan menurut abi eta kedah dipertahankeun Kang. Pertahankeun. Tinu zaman ayeuna teh aya seueur nu namanya teh camal harita, jalmi-jalmi teh. Ugu nu kitu teh kedah dijagi gitu sakralna teh mah. Jadinya ya aya rasa percanteun lah anu kitu. Tapi kan ulah sagawaya oge gitunya gitu. Nah nu janten pertanyaan oge painten teknologi naon sih anu diangge kapungkur kangge ngadamel nyusun batu nu segitu agengna gitu. Kan amun ayeuna teknologi teh aya beko nya. Nya biasa gitu ku alat berat. Iya. Kabayang teh eta gunung nya ai naon nya percantoan eta teh ti Gusti Allah kitu nya. Tapi kan amun eta dijieun ku jalmi atuh ngangge naon mah nya dipanggul. Teknologina sapertos kumaha gitu ya. Dan cenah mamang eta teh tinu kahandapna, tinu kaluhurna we tos kitu. Tinu kahandapna teh eta teh cenah mah leuwih rumit deui eta teh. Jadi si bangunan teh teksturna teh langkung rumit di kahandapna. Saurna teh nya emang tiap kalau ya kameramen ciri wae euy. Kira nu bodor ciri sih eta mah. Jadi milu seuri urang. Jadi milu ciri. Bisa anu salah gitu. Aduh ya mah kedah lagu heula meureun kan. Heuh kira di lagu heula. Bener Margi seueur kene misteri anu urang ngobrolkeun bengkeun saran saterasna Gunung Padang ieu teh kedah dikumahakeun painten kitu. Bener. Mana orang lagu heula nya. Mana ini lagu heula lah. Capek atuh ya ngacapruk wae. Wah bener poh di pasihan MP3 luna. Sip atuh mangga urang lajengkeun heula tetap di Saung Sawala. Aduh. Mun nikmat gitu nya diseruput gitu. Kaseglong ya. Emang kudu gitu sih. Oh beda. Oh sih. Kaseglong siki salak gitu kaseglong. Siki salak. Pemirsa balik deui tina program Saung Sawala. Tadi kita masih ngadongengkeun perkawis Gunung Padang. Nah, informasi salajengna ieu teh Gunung Padang telah menjadi sumber kontroversi peneliti bahwa situs ini merupakan bangunan tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Lebih tua dari piramida Mesir. Eta teh piramida Mesir nu gaduna kampungkur teh si zaman Firaun ya. Firaun berarti lebih kolot ya. Lebih kolot. Firaun ge kieu. Nah kolot mereka lebih kolot gitu, tapi ini masih kontroversi mah. Dan masih dalam penelitian si peneliti. Masih diperdebatkan mereka. Dan mereka kan dugikeun ka lagi masih kena dipugar, diteliti gitu ya. Ai peneliti mah kan ngadebatkeun tentang Gunung Padang. Ai urang mah ngadebatkeun tentang gajihan. Gitu sarjengna aya naon Imam? Salajengna painten Gunung Padang ieu teh Kang Lori. Janten identitas nasional. Oke. Nah habat tiasa janten identitas nasional margi Gunung Padang ieu teh nya anu ngadamelakan karuhun urang painten sepuh urang kapungkur pisan painten. Nah ku sabab kitu teknologi kapungkur sepuh urangnya painten tos canggih painten tos canggih. Nya janten mungkin tidak semua bangsa painten mibanda monumen anu bersejarah anu rumit painten sapertos Gunung Padang painten teu sadayana painten. Nah janten nya
biasa dijantenkeun identitas nasional. Betul. Jadi emang karena sudah memiliki kemampuan sosial, teknologi dan agama yang tinggi seluruh orang teh. Jadi pas kepikiran teh zaman kapungkur teh nya pasti bikin itu teh aya manfaatna mang kapungkur teh. Cuman kan eta belum sinkron antara orang membuat itu zaman dulu dengan di zaman sekarang nih. Ini lagi diteliti bahwa ini teh maksudnya untuk apa? Bahwa KDM sendiri juga kemarin teh menyiapkan konsentrasi khusus untuk si Gunung Padang, bahwa mau satu fasilitasnya mau dibagusin, keduanya juga si sejarahnya mau ditentukan lebih detail lagi. Kita luntik langkung. Betul gitu. Nah, Painten Kang Gori kan Kang Gori kapungkur katos ka ditu ya. Pastikan ngobrol-ngobrol Painten gitu. Laras. Nah, apakah ada informasi Painten ketika di sana itu salaresna nu ngadamel teh apakah manusia kos urang gitu atau napi kumaha Painten? Tah, kapungkur mah pas abi ka ditu teh nya informasi abi teh kantosnya naros oge. Kang ieu punten pami ieu teh misalkan gunungnya dijieun ku jalmi gitu. Berarti kan atuh jalmi teh memanggul batu gitunya ka luhur. Secara manusiawi harfiah pemikiran manusia mah nya gitu kan. Cuman teu kabayangna teh batu nu sakitu mangbalok-balok namun dipanggul dia kieu eta wah, itulah tadi ada disinggung tentang teknologi gitu. Jadi teknologinya itu entah dengan manual manusia membawa menyusun itu, atau ada teknologi yang lain misalkan seperti emang udah menjadi gunung bulat gitu terus diapain jedug jadi karotak. Puntennya ya sanes kemarin, tapi kan yang namanya teknologi kita nggak pernah tahu dan itu sekarang lagi diteliti. Jadi saurnama memang masih ngambang sih Kang. Waktu dulu tuh begitu bertanya penjelasannya sami sareng Panji Pragiwaksono ayeuna tah menurut keyakinan saya gitu. Jadi menurut dia mah bahwa emang ini secara manual dibuat oleh manusia pada zaman dulu, tapi dengan teknologi yang belum diketahui seperti apa. Dengan teknologi yang entah kumaha. Yang duka kumaha gitu ya. Gitu. Nah, ayeuna kan menuju di Pugar ya Kang Gori, Gunung Padang teh dan nyaina pas bade ieu teh waktosna tos bade teh nyekapan sakedik dan nya painten harapan orang-orang salaku nonoman Sunda dan di Kang Gori painten kumaha tah? Harapan abi kieu nya tempat-tempat nu kieu teh punten kitunya kangge wargi sadayana teh tong dijieun sama. Oh iya laras. Eta jadi aya wae kitunya tempat-tempat wisata anu kalerasan eta teh di naonnya disucikan misalkan gitunya. Aya wae coret-coretan gitunya. Windu Lope Miranda misalkan. Miranda Lope. Eta teh aya handapna. Miranda Lope Rory. Jadi tiluan atuh. Anu kitu-kitu eta teh menyebabkan hijinya suasana jadi tak enak. Beres. Katiluna geus pasti ngotoran gitu ya. Nu katiluna eta jadi camal. Bahwa orang sekitar mah Kang saya percaya eta teh ngajagi pisan. Tapi ke orang punten, ke orang pendatang rata-rata atau wisatawan itu jadi kotor gitu. Nah, ulah lah. Pamit 3 minutnya lihat kumaha cik harapan. Pamit simkuring mah painten selesai mah perkawis ngobrol Gunung Padang, sawala Gunung Padang teh teu cekap painten waktosna nya. Kedah aya di tilu dinten ieu mah. Kedah tilu dinten sawalan oge ngobrol oge. Ya ti simkuring mah painten ya harapanna si pemugaran Gunung Padang itu diteraskeun painten. Benar. Supados hipotesis ini lebih tua dari Mesir, teknologinya seperti apa, bahkan di bawahnya ada dropal cenah. Betul. Dropal itu seperti penyeimbang alam ketika ada sesar aktif atau seperti apa. Nah, itu kan masih hipotesis. Betul. Jadi ya mudah-mudahan segala hipotesis yang sudah dibuat yang kayak kajawab gitu. Betul. Ku pemugaran, ku penelitian yang lebih lanjut. Ulah diteliti, PT tidak ada juntrunganna gitu. Lebar gitu teh udah satu memang udah punya situs asli Jawa Barat. Terbesar di Asia Tenggara. Jadi nyamang lah di finish kan. Selesai kan? Aya warang abi mah da teu bisa. Abi mah nya kieu we cetak-cetak. Tenang aya KDM. Iya, KDM lah. Bapak aing. Bapak aing gitu nya. Nah, gitu painten Kang Gori. Siap. Karawas painten orang di Saung Sawala dina episode kahiji. Betul. Yang mudah-mudahan orang tiasa tepangdi dina episode salajengna dina tema-tema anu langkung ya nanya tema-tema anu langkung sae gitu ya. Langkung sae informatif gitu. Langkung informatif.
Oh iya. Iya masih di Gunung Padang. Orang can turun. Can turun. Tiba tuh akhirnya mah waktuna habis sareng Kang Windu pamit. Kita ketemu lagi minggu depan di episode yang lebih informatif lagi, Kang. Informatif, menarik. Terima kasih sudah menonton. Untuk pemirsa semua yang ada di Sumedang dan sekeliwatnya. Sekarang kita pamit. Saung sawala. Ayo tegelan aja. Can ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.